Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa lailatul adha al-mashhuri kal lailatil ula minasyhuri. Wa lailatul adha sareng ari lailatul adha petingan malam Idul Adha. Al masyhur nurutkeun qaul masyhur eta kal lailatul ula seperti wengian kahiji minasyuri tina pirang-pirang bulan. Wajib ilaiha nisbakul syahrin wajib sareng kerah nyandarkeun anjeun ilaiha kana lailatul ula nisbakul syahrin kana satengahna saban-saban bulan. Wa akhirul layali minhu padri mangka kudu ayana wa akhirul layali ayana kana akhirna pirang-pirang nyi minhu ti tukul syahrin padri mangka kudu apalanjeun. Amara rahimahullah anna jima yumnu fi hadhil layalil arba'ah. Musannif rahimahullah ngawartoskeun saestuna jima ina iya petingan nu opat teh yumna dilarang kadesna mengke boga pamajikan ulah jima dina petingan ieu nu opat ya hiji lailatul adha petingan Idul Adha lima karena aya keterangan kila nu dicaraskeun naon min annal jima fiha saestuna jima na Idul Adha eta yujibu wajna mistikeun naon qaulul walad sapakan lidima ayana si budak teh bakal sapakan tukang ngocorkeun lidima pirang-pirang getih. Jadi naon matak nanti ulah jima dina wengian Idul Adha engke lamun dipaparinan budak teh bakal resep berbaur jeung getih tawuran pasea ngabunuh bakal resepna teh jadi preman jika na nu preman-preman nu urang nu karesepna maehan geng-geng motor merentah Idul Adha ulah Idul Adha lain waktuna tutumpakan waktuna takbir ngagungkeun Allah malahan takbirna Idul Adha mah leuwih sae tinimbang takbir tina Idul Fitri cepna pikir. Wa lailatul ula min awali kulli syahrin tambah deui nu teu meunang teh wengian kahiji tina awal setiap bulan tanggal hiji tanggal hiji naon we cenah ulah cenah mun bisa mah saksanajan teu kuat ya tahan we nya alus mah di ieu cirian si kalender teh menang untuk menang dia cirian beureum tidak boleh cirian teh awal wa lailatul nisfi min kulli syahrin jeung wengian satengah dina setiap bulan tengah bulan tanggal 15 lamun 30 poe berarti tanggal 15 tamah deui kaopat wa lailatul akhirati min kulli syahrin wengian terakhir dina setiap bulan tanggal 30 Idul Adha tanggal hiji tanggal 15 terus akhir bulan likali alaihi salatu wassalam kulantaran aya doan Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam la tujami'u ra'sa lailatul syahri ulah ngaji mah anjeun tina kawitan wengian bulan wengian ayana bulan ulah sok ngaji mah cenah ayana peutingan awal bulan wapi niswi jeung tina setengahna eta bulan. Faqala al-Ghazali ngadawi Imam Ghazali rahimahullah yukrahul jima fi salasi layalin minasyari makruh ngajima dina 3 peuting di setiap bulan. Anu eta Imam Ghazali mah 3 cenah tina tiap bulan ulah teh hiji
al awali wal akhiri wan nisbi, petingan kahiji petingan ayeuna terakhir jeung petingan ayeuna tengah-tengah, tanggal hiji tanggal akhir tanggal tengah-tengah eta. Yuqalu cek sakawal cek sependapat ain mengatakan inna syayatina yahduruna jima fi hadhihi layali. Jadi saya sunah pirang-pirang setan sok ngahadiran eta si setan teh kana eta jima teh na eta putih. Sabab setan sok ngiluan cenah. Berarti setan sok barijil teh eta tah tanggal hiji tanggal aya setengah tengah bulan jeung tanggal ayeuna tanggal akhir bulan. Wa yuqalu jeung ucapkeun anna syayatina yujamiuna fiha, pirang-pirang setan teh sok jarima na teh na eta hadhihi layali eta waktu-waktu jima setan tanggal hiji tanggal aya 15 tanggal 30 mun dijek 30 lamun 28 28. Waruya karohatu dalika jeung diriwayatkeun non karohatu dalika makruhna itu jima an aliyin ti ayeuna sahabat Sayyidina Ali. Jadi cek riwayat makruh teh riwayat Sayyidina Ali wa Muawiyah tak sareng Muawiyah wa Abi Hurairah sareng Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa yuqalu anna jima fi hadil layali yurisu jununa fil wala, jeung cek sependapat deui mah gimana ieu pirang-pirang peuting anu tadi teh anu hiji tanggal 15 tanggal 10 sok ngawaris ayeuna aljunun fil walad budakna ayeuna gelo. Hakna cenah gelo kaganggu kejiwaanna. Tah itu nya usahakan ulah mata itu ge pan aya kejadian mata aya kitu ge emang aya rahasia na pasti nage mah ada agama mah pati-pati ngalarang rintang ti aya rahasia. Nah wallahu a'lam. Lakinil manu fi hadil arba'ah bimanal karahah la tahrim, tapi panyegah atanapi larangan anu opat teh eta bimakna makruh lain haram. Nah emang tuh menang haram lain tu syari nepikeun ka pangkat haram mah ngan makruh berarti teu alus kitu cikurang. Teu alus tapi dah ngaran sahwat mah teu apal tanggal biasana jeung tara nu po tanggal aya keur ieu mah. Ngan boleh api kitu cirian. Awal bulan, tengah-tengah bulan, akhir bulan, ulah. Kalaidi wanipasi wadi kil waktu seperti terkayaan head nipas dan rupak waktu. Awe ker pamajikan ayeuna keur head tah cenah eta teh lain haram makruh. Keur nipas makruh. Sosadan cek sabaleh aya nu bari haram kan. Wadi kil waktu atau rupak waktu sekamari makruh. Sumasaro ila ilatil man'i bidalika biqauli teras musannif isyarah elatna larangan na eta jima teh na eta nu peuting bieu teh biqauli ku dawahan musannif. Naon sih matak ayeuna kitu ulah teh nu bieu teh yusal ada fi kulliha yasohi ala mukawinin bidan nikahi yusa dipikasieun naon al adza pilara atana penyakit pikuli hatina sakabena layali ya sohi hesebat kaula alamu kawinin ti Allah anu ayeuna ngadamel ngawujudkeun bidan nikahi ngayakeun bidan nikah ni pertikahan nu matak teu meunang teh elatna teh dikhawatirkeun cikuan biasa dikhawatirkan ayana menang penyakit ya Allah gitu. Wal azza wa mata qadama ari penyakit teh nyata nulis di payun teh min kaunihi nyata tina ayana eta jima teh yurisul judam disinga waris ayana kana penyakit kusta wasab kidami jeung ayana ngocorkeun getih ngabunuh coba pil waladi ti anakna nggak gede jeung lian-liana
bisa gitu mata diulah-ulah teh cina bisi budakna boga penyakit mungkin lain jodoh wae atau napi sakit dami mungkin itu jadi seorang pembunuh mah tapi udah sifat-sifat karakter seorang pembunuh gimana tuh keras bisa gitu cina semasar ila awalin yudarul jima biha biqali teras musonif isyarat karena pirang-pirang tingkah yudarun kedah ditebihan non aljima ngajima biha na yata'ahwa biqali dan musonif wadar minal jima'i fi halidoma wajuhi sahihakahu munadoma wadar sarang kedah nebihan anjen minal jima'i ngajima fi halidoma kerkayaan haus tuh kuat ya haus aduh pamajikan sengaja angkat ke minum gula jadi mun ayeuna ke haus ya supaya segar wajibnya atanapi kada ayeuna ka cida lapar karebak beuteung aduh kumaha ya sok sanajan cek pikih meunang buka puasa kujima meunang cek pikih tapi paling alhamdulillah nah dari kuda tanaga sedikit tuan nuburkan kumaha mungkin gara rasakeun kumana capek gitu tuan capek kudu boga tanaga gitu lompat teh nuburkan kumaha ngangkat teh kumaha gak laut kan salah laut hakahu munadzama wajuhi sahih sobat kaula hakahu ngalap anjeun kana itu ihdar munadzaman tingkana bari disusun teh agaidi wal barhi kadzaka waroda wasambi wasari kadzaka musnada tamari anu kudah dijauhan teh urajima wal wedi kayaan kereng ambek-ambekan kerarungsing loba pikiran ke stres udah kayak budak masih stres gitu si penyakitan lantaran kerjanya loba kabingung budak lagi kabingung kan nanti aduh si budak pusing kan omeun tadi kerjanya loba pusing mata di mama kudu kekayaan senang enjoy fresh pikiran sehat awak itu bagus waparhi atanapi kare kacida bunga anu keur histeris pisan ulah di cenah kadzaka waroda kadzaka juga paroh waroda geus datang tu zaka wasyabi tambah deui kekayaan wareg deh wareg oh ustaz gegag ulah wasahri atanapi melek rang sare sekorang geus bergadang peuting ngarona cenah ya balik ka imah subuh pamajikan cenah ya tah wayahna tahan nah bahaya bisi kesehatan der kete maksakeun maneh kurang sare kurang tanaga der kete ayeuna sare satarusna kete bisi nya kesehatan eta itu kazakanya kitu deui ayeuna kitu jigem as-sahri musnada tingkahna geus di sarandekeun itu zakat amma dai wal qai wal isali fin nidami kadahuru juga minal hanam wal qai geus utah teh memena to ororo utah bawa urang bawa pamajikan utah-utah kalau dikeruyu wal isali atanapi murus sekurang murus ya hayang ka WC mungkin beser wae atanapi ayeuna bijil wae kata kumaha lamun pas keur naik ke pamajikan aduh kayak ini kalacena anu sana teu kuat balarang berikilah sebentar cenah iklan ada KWC dari jipen jadi gitu eta napi pamajikan pas dibukakeun cenah kala cukup terus riweuh atawa bisa jadi keur kikituan bijil pas ngompak
ngerahkeun tanaga bakat ku tarik teuing bijil dina tukang pret jeung bukurna tini tomi ayeuna dina runtuyanna kaza hurujuka minal hamami nya kitu deui jiga ayeuna isal hurujuka minal hamam kaluarna ari kaluarna jeung hamam teh wese urang geus ngising urang geus kieu teu alus ulah bisi kabayang-bayang teh der teh mun pamajikan kabayang salakina ngising mun salaki kabayang ayeuna salakina ngising atawa nu migawena kabayang pagalan manehna tadi ulah aw qabla wa kana bisa memena huruj berarti ieu pan teu kuat ieu mah haye kieu ngising teh itulah ya salat kumaha we teu kuat ieu haye makruh mun salat kerkayaan nahan hayang kieu nahan hayang hitut nahan hayang ngising makruh kumaha tuh kieu lah ngising saha we kapamilikan kieu lah ngising heula tah jedaan ulah langsung geus jeda sadalila katabi wal hijamati katabi seperti taat kecapean balik gawe capek aduh lang tanaga geus leus we bah ulah jadi kuliah tanaga kan wali hijamati atan geus dibekam mana geus sorot detik pau wahakoku bila malamah pau ngaraksa anjeun wahakoku jeung nyatakan anjeun bila malamah kalawan tanpa ayeuna celah maksudna leuwih jelasna Pak Ahbar rahimahullah anna jima yuhdaru minhu fi halil aksi wal wedi mangka musannif ngawartoskeun saestuna jima matak dilarang eta jima nalika kayaan haus lapar ngambek teh naon elatna li annahu yuskitul kuwata sabab eta atos ju jeung goet matak ngagugurkeun kakuatan keur haus panayeuna kurang tanagang kena lapar komo atanapi ngamak geus ngamak biasana leuleus kan teh boh aya namanya keramak-amakan atau memehna ngamak ulah di geus puguh keur manehna rungsing amak-amakan mah ulah atanapi geus ngamak memehna ulah cina redah heula cina sabab cenah sok eueuh kakuatan ama qala roja eta sakuma keterangan tos ngadauk Syekh Roji kaswa fi alil farhil muprid kekayaan bunga anu kacida ancik tadi ulah kekayaan bunga tapi bunga anu kacida ieu mah nah panjus halusun sekurang mah lamun keur bunga tapi nu kacida maksudna teh bunga anu biasa-biasa mah nya halus ieu mah nu terlalu ieu mah histeris kitu tah li'annahu yurisul gosyaa sebab jima kayaan ayeuna bunga teh sok ngawaris algosa kana cidra luka kana luka kulantaran bunga teuing numpakan pamajikan wah eta ngompak kuat ke wah kan disiksa pamajikan kegah pisannya berekspresi luhureun ayeuna teuteung pamajikan kuat bari joget kumaha kuat kang selecet gede bobos bakat hubungan bohna wa fi halisami ayeuna mata teu meunangna tingkah ayeuna waraglana yurisu aujail mapasil sabab jima kayan waris sok ngawaris penyakit ayeuna nyeri persendian penyakit tulang aujail mapasil pirang-pirang penyakit persendian lalinu teh rekok geus lalinu we kitu si tulang-tulang teh lamun naon lamun jima kayaan wareg jadi kudu geus dahar ulah waka kasina turun heula geus kira-kira jam-jaman kakara mun geus dahar wareg langsung jima
boga penyakit tulang, penyakit persendian. Wakaza akbisari termasuk oge cenah akbisari akbisari saatos ayana kitu berkadang cek orang besari teh melek terus berkadang kurang sare walhami atau napi kabingung banget bukan kabingung. Nah liannahu yuskitul kuah eta oge sami matak ngaleungikeun kakuatan jima sugadang maya hayang sare leumpang ge aya na lieur tetelanya toloyong ke ulah kakuatan. Wa kadza yudaru ayakuna qablahu qayun termasuk oge kana kebiasaan naon ayakuna aya eta qablahu memehna jima teh naon qayun utah heula tadi teh wis utah turu dileukeun eta ulah. Oh isalun atanapi beser sekurang mah. Isalun beser isalun batuk ke sana. Isalun batuk gitu. Tapi aya nu ngatikeun beser. Isalun batuk beser intina boga payakit we kitulah. Tek batuk ke beser ge. Kerengeh batuk. Cegeh ulah. Teu asik atuh. Barang numpuk teh hayo ge. Bapak menjikan orangnya gitu. Orang jadi terbetah ya atanapi orangnya atau cik tadi oge beser bohna teh atanapi tadi mana ngatikeun teh murus bohna teh sarua termasuk oge naon tah lamun dikiaskeun kana ieu keur ararateun tumpokannya gitar ayo kau jeung bentol sebawa gede-gede kaleci panggilnya nampan lagi terma bisi nepa deh tabin tanapi capek pisan balik gawe mengapaun sia ulah kumaha cenah capek geda bisu asa presi awak nyata ratil mani heula teu bisi barau kumaha gitu. Meh timbul ayeuna bersih awak bari biasana lamun demanian mah sok bijili kana kan. Langsung. Au rujudamin atanapi kaluar getih, au irkin atanapi kesang, au baulun kasir atawa ayeuna kitu kiih nu loba. Keluar getih mana teh meskipun menawehet menaraki mimisan atau napi boga penyakit luka mana teh ulah maksakeun der kages rek ka keur kitu kages rek teh gorowok alir kina atau napi loba kesan balik gawe umokot kesan wah kacuk bieu mani heula au balik ka sina atawa ieu mah kiwai mah ya ulah cagerkeun heula lamun kotor bersihkeun heula jadi intina lah secara ringkasna mah jima mah kudu kerekayaan pes gitu wah beban wah pikiran wah mata ngeganggu gitu babarina mah kitu loh au darbin min durubil istiqragati atanapi hiji warna tina sapirang-pirang warna istiqragat urusan jadi cek orang nama ayeuna ulah aya urusan naon rek panyaki rek pagawean gitu keur ieu bingung kumaha komo kerarusuh wana teh waktuna bohna teh rek datang tamu bohna atanabina ulah jadi intina kitu kudu cek teh kekayaan nyaman tenang teu loba pikiran awak sehat teu beban li'annahu mudirun sabab jima kayan kitu eta ngamadaratkeun kama qola rojaidun sakumaha pidauh Syekh Roji oge
Akada yudaru minhu badal huruj minal hamam nya kitu deui kana tetabehan jima sabada kaluar ti WC ulah liannahu yamla'u ra'sa aw qablahu dan sesuna itu jima badal huruj yamla'u bakal minuhan itu ayeuna kitu jima badal huruj ar-ra'sa kana sirah bisa diartikan ar-ra'sa teh urang inget ngising kana ngising atau napi inget kana ki istilah saya teh ya bisa oge diartikan ar-ra'sa teh penyakit nyeri sirah bising ngawaris nyeri sirah au qablahu atau napi memeh huruj memeh keluar jadi memeh KWC geus KWC udah kudu aya jarak nu rada lila menderek li'annahu yuskitul quwa eta oge sami matak ngagurkeun ngarejikeun kekuatan dina wallahu a'lam wa qawlu wal farhu teh lain wal farju wal farhu tadi wal farhu muprit jadi maksudna bunga teh bunga anu muprit anu kacida anu ekstra bunga wa bisukun ro kasyafi bisukun ba apa lapat parhi teh sukun ro pae parhu seperti sab sukun ba wasahri wasahru sukun ha wa ta'bu sukun ain lil wajib karena wazan fi'il fa'lun teh sab'an masdar tah wala makan al matlub taqlilul jima fi sayfi wal khurib samang-samang sanu disuprih teh nyata nyeutikeun jima kayaan halodo wal khuripi sareng ngiji musim hujan watar kuhujung ninggalkeun jima al batata sama sekali waktu pasadilah wah dina waktu ruksakna ayeuna udara wal amrodi sareng pirang-pirang gering al wabaiyati nu bangsa ayeuna balahi nabaha ngaringan musannif ala dalika kana eta ayeuna kitu matlub bikali kuduhan musannif